Bab ari nerangkeun masalah maf'ul ma'ah. Tah ari masalah maf'ul ma'ah nyaeta tetep barisna kudu sarua jeung maf'ul biasa wae, tetep kudu dinasab, kudu nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin anu kusim pribadi hormat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya parantos sasa kumpuriung dina imal palaan mulia mutasana tujuan urang kumpuriung dina imal palaan mulia nyaeta bade namaan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala namaan ilmu ka urang sadaya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul ma'ah. Wa huwa al-ismu al-mansub alladhi yudhkaru bi bayani min fi'li ma'hul fi'l. Bab ari ngajelaskeun ari nerangkeun masalah maf'ul ma'ah. Tah ari masalah maf'ul ma'ah nyaeta tetep barisna kudu sarua jeung maf'ul biasa wae, tetep kudu dinasab, kudu nasab barisna. Baris maf'ul ma'ah tetep kudu nasab. Kumaha ayeuna maf'ul ma'ah teh naon sih ari maf'ul ma'ah? Ari maf'ul ma'ah teh nyaeta maf'ul anu dibarengan ku waw. Waw bimakna ma'a. Kumaha ari waw bimakna ma'a? Ari waw bimakna ma'a teh nyaeta artina wawna waw teh serta. Contohna kumaha? Contohna seperti al amiru wal jaisa. Tah eta wawna lain waw atap nyaeta waw ma'iyah. Kunaon sebabna sebutkeun wawna waw ma'iyah? Karena nempelna kana maf'ul kitu para hadirin, nempel kana maf'ul berarti dingaranan etan qasdu waw ma'iyah. Tah eta dingaranan qasdu teh naon? Maf'ulna maf'ul ma'ah nya. Maf'ul mutlak beda deui entos terangkeun. Maf'ul min ajlih beda deui nya, ieu maf'ul ma'ah. Ari maf'ul ma'ah barisna nyaeta kudu nasab karena termasuk kana isim anu wajib nasab. Tah nya itu mudah-mudahan urang sadaya nyaeta paham kana masalah maf'ul ma'ah, amin ya rabbal alamin. Jeung mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyaeta nempelkeun ilmu ka urang bari nepikeun ka poe kiamat, bari anu manfaat jeung barokah, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.